sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Waqih dawaman bil muhasabati lati tanha kataqshiran jara wa tasahula wa bihifzi aini wa lisani wa sairil a'dha jami'an fajhadan latak waqih jeung kudu ngaraksa anjeun dawaman dina salilana bil muhasabati ku cara muhasabah allati tanhaka anu nyegah itu muhasabah ka anjeun taksiron kana gawe caliweura jaro anu geus berjalan ieu taksir wa tasahula jeung sok ngagagampang anjeun wa bihifzi ainin jeung ku cara ngajaga panon walisanin jeung ngajaga lisan wasairil aqda jeung sasesana pirang-pirang anggota badan jami'an bari sakabehna ajhadan mangka kudu sungguh-sungguh anjeun latak kala ulah rek kedul anjeun. Kamari parantos dibahas tentang syarat natobat anu 5 teh upami urang sadayana parantos ngalaksanakeun tobat kitu tos niat bari jeung prakna ngalaksanakeun tobat kahade eta tobat nu geus dilaksanakeun ku urang teh kudu dijaga dibentengan. Kumaha carana diantawisna ku cara muhasabah. Sing sering muhasabah ngitung-ngitung diri, sing sering merhatoskeun kana diri, ulah dugi ka urang sadayana nyieun kacaliweuraan ngadamel hiji perkara anu justru matak ngotoran deui kana awak nu entos dibersihan. Supaya kaila ta'uda ila mithli ma jaro minha ku ayana muhasabah urang henteu kembali terjerumus kana dosa nu geus dipilampah. Fahasib nafsaka ala anfasiha sok sing bisa muhasabah anjeun itung ti mimiti napas anjeun wa harokatiha jeung itung gurak-gerik anjeun perhatikeun sukunatiha jeung cicingna anfas fi kulli yaumin dina saban-saban poe perhatikeun napas usik cicing bisi nincak kana kagorengan nu sahingga ngotoran kana tobat anu entos dipilampah gitu. Hatta ta'rifa ma yaqau minka minat taksir sehingga ku ayana muhasabah mah bila mana tumiba kana caliweura tumiba kana dosa guragiru patudariku bitajdidit taubati wal istighfar sehingga urang sadayana tiasa guragiru nyusul kana eta dosa jeung kasalahan ku tobat deui jeung ku istighfar. Jadi ku ayana kontrol sabada urang ngalaksanakeun tobat aya urangna tiasa ngontrol diri muhasabah diri mah begitu kauninga urang aya anggota tubuh urang nu migawe dosa teh guragiru tiasa diistighfaran. Kasauran Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an hasibu anfusakum qabla an tuhasabu kudu ngahisab aranjeun ka diri aranjeun samemeh anjeun dihisab ku Allah. Wa ta'ahabu li ardil akbari Allah kudu persiapan anjeun samemeh diasongkeun kitu nya
amaliah urang dina waktu di alam mahsyar teh lil ardil akbarnya ditinggalikeun amalan ka Gusti Allah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, di mana dina poe eta mah bakal dipintonkeun sakabeh amalan urang sadaya moal aya hiji oge nu samar sadaya dibolekerkeun ka Gusti Allah. Nah, dina kitab Ihya faman hasaba nafsahu qabla ayu hasaba khaffa fil qiyamah hisabuhu. Sahaja manu rajin ngahisab ka dirina samemeh dihisab isukan, maka hisabanana bakal diringankeun ku Gusti Allah. Isukan teh dina arah mahsyar urang bakal dihisab nya teu aya anu samar sadaya ge nemrak bakal dibolekerkeun ku Allah. Nah, supados ringan waktos hisabanana maka sing sering urang ngahisab ti ayeuna. Itunya ngahisab, muhasabah, mengevaluasi diri. Itunya dina poe ieu anggota tubuh urang seueur diangge taatna tanapi seueur diangge maksiatna, lamun sadar seueur nganggurna ya boro-boro diangge taat atanapi boro-boro dipake maksiat ku nganggurna wae pan eta teh hianat ka Allah. Ya lobating sare teh istighfareun eta teh nya da panan saur Allah kuring nyiptakeun maneh teh keur ibadah kari-kari kalau dipake sare. Jadi dipake nganggur wae cenah urang beda teu ngalakukeun dosa da sapopoena ge sare geus hianat ka Allah eta teh. Da kuduna ge dipake naon? Ibadah. Nah, istighfar sing saseueur-seueurna. Terlebih ieu mah diangge doraka gitu anggota badan. Wa malam yuhasib nafsahu damat hasratuhu. Sahajalma nu tara ngahisab kana dirina maka bakal lila bakal langgeng karugianana wa talat fi ursatil qiyamah tu waqfatuhu jeung bakal lila nya dina riungan poe kiamah waktos dihisabna. Mangkaning nu paling cenagenya nu paling dipikakeung dina poe kiamah teh justru dina waktos hisaban paling menegangkan teu aya deui iwalti dina waktos dihisab ku Gusti Allah. Jadi hiji keur ngabentengan tobat urang sangkan makbul jeung mabrur kedah sering muhasabah kudu dijaga eta tobat teh ulah dugi ka kakotoran deui ku dosa-dosa anu anyar. Wa bihifzi ainin jeung salajengna kahade umpami urang tos tobat jaga panon. Jaga anggota tubuh anu 7 cenah ge. Hiji panon nya fayajibu alaika hifdzul ain anin nazri ila muharramin. Upami urang tas tobat itu tas riadohan tos seueur istighfar ika nangis misalkeunana wajib keur urang sadaya jaga panon. Nya terlebih dari pameget mah kaseseueuran dosa teh tina panon, upami istri seueur dosa tina biwir cenah kitu nya. Sehingga lamun keur aya kasedih lalaki mah sok nutupan panon, mun istri mah sok nutupan biwir. Nutupan kana biwir aduh nya ada dosana ti dinya. Lalaki mah sok kana panon ditutup teh kitu. Pidawuh Kanjeng Nabi an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblisil marjum. Ari paningal teh tenagenan. Paningal teh eta teh anak panah yang beracun min sihami iblisil marjum. Di antara anak panahna iblis yang terkutuk. Jadi salah satu cara pikeun ngeradnya pikeun narik manusia sangkan jadi balad manehanana sok diumpanana teh tina panon li annaha tad'u ilal fikri karena saenyana paningal mah sok langsung tembus kana pamikiran cenah ge ya, dipelongkeun teh langsung kana pikiran dibayang-bayang wal fikru yad'u ila zina dan pemikiran itu akan narik-narik kana ngalakukeun zina itunya saur Kanjeng Nabi.
aya wae ongkohnya. Saterasa saur Kanjeng Nabi al-ainu tazni panon ge osok jinah, jangan disangka jinah teh gagaduhan unggul panon ge jinah ketika urang ningali kana orat itu nya aya film porno eta teh urang keur jinah, jinahna jinah panon. Wal qalbu yasduqu zalika au yakdibuhu. Maka kolbu arek satuju atawa henteu kana eta. Ketika aya panon brai ningali orat tuluy betah berarti hate orang nge-ACC, eta bakal jadi dosa. Tapi lamun panona begitu ningali orat langsung ngabalieur berarti orang nolak, sehingga mau jadi dosa. Eta pandangan pertama mah jadi naon teh ya? Rezeki ditunya. Lamun tidak disengaja ningali kana orat tinggal orang itu ulangi cep. Pandangan pertama adalah untukmu, cenah genelnya saur Kanjeng Nabi teh. Pandangan selanjutnya adalah dosa untukmu. Terserah Anda. Bahkan kitunya saur Kanjeng Nabi, kamelang Kanjeng Nabi, mataroktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Kami teninggalkeun tidak tertinggal setelahku fitnah yang paling bahaya ti lalaki kecuali ti masalah awewe. Anu matak ngancurkeun lalaki teh lain masalah ancur ku harta, ku jabatan, kebanyakan ancurna lalaki teh tina urusan awewe cenah kitu. Nah itu nya. Wa qala ba'dhum iyyaka wan nadhar. Hati-hati nya urang kudu sieun ngaraksa kana titingalian. Naon sababna? Fa innahu yanqusu fil qalbi suratal manzur. Setelah dilihat itu akan terukir di dalam kolbu apa yang dia lihat. Naon wae nu katingali akan terukir di dalam kolbu. Maka tingali anu sae, ningali Quran akan terukir dina hate teh Quran. Ningali orat akan terukir dina pemikiran teh orat deui. Wa inna mad dunya uyubuha badiatan kam fatahat babun baliyatun. Jadi eta, jadi kahiji nu kedah dijaga ku urang teh nyata panon cenah. Setelah urang ngalaksanakeun tobat, jaga panon. Nu kadua lisan. Wa yajibu alaika hifdzul lisan minal kadzib. Hiji jaga lisan tina ngabohong. Qala Allah Ta'ala innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Anging pastina jalma anu gawe kabohongan nyaeta jalma-jalma nu teu iman. Dalamun bener mah imanna jalma teh moal ngabohong gitu. Jalma-jalma purah ngabohong mah eta teh perlu dipertanyakan keimananana. Saur Kanjeng Nabi man aroda ayal ana nafsahu fal yakdib. Mun jalma hayang ngalaknat ka dirina cukup ku bohong ge. Ketika seseorang berbohong pasti dia tersiksa dengan kebohongannya sendiri eta teh. Ya. Jalma ngawadul pasti kasiksa ku wadulna eta. Ngaripuhkeun kata ditambalan ku bohong deui, tambalan ku bohong deui. Kasiksa tah hirup teh cenah ge. Maka itu gampang ngalaknat diri mah. Ngabohong we cenah. Panaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Sesuai dengan firman Allah di surah Ali Imran, panaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Allah ngajadikeun laknat keur jalma-jalma anu ngabohong dengan sendirinya. Kebohongan itu akan menjadi bumerang bagi orang yang suka berdusta. Nu kadua jaga lisan tina gibah. Ngobrolkeun batur. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dina surat Ali Imran keneh. Surat Al-Hujurat. Wala yaghtab ba'dukum ba'don. Ulah rek ngagibah anjeun sebagian orang kepada bagian orang yang lain gitu. Tekenging cenah tekeng ngagibah. Naon margina nya disarupikeun jalmi nu ngagibah teh ngadahar kana bangkena eta jalma. Jadi lamun urang ngobrolkeun si A teh disaruakeun urang ngadahar bangkena eta si jalma. Haram, jelas haram.
Saur Kanjeng Nabi kulul muslimi alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Sakabeh jalma Islam keur Islam anu sejen kahade haram getihna, haram hartana jeung haram kawirangna. Ya, getihna ulah wani dikocorkeun, ek diteungeul, arek dipeunceut, arek ulah haram. Wa maluhu hartana oge haram, kudu dijaga. Wa irduhu termasuk kawirangna. Ulah dibolekerkeun haram nah kitu meunang. Nu katilu lisan teh kudu dijaga tina namimah. Aya gibah, aya namimah. Dina pantos surga ditulis anti haram haramun alan namam nya anjeun teu meunang diasupan ku jalma nu purah ngadu-ngadu provokasi ieu teh nya provokator teh. Naon ari ngaran namimah naklu kalaminas ba'duhum ila ba'din biqasdil ifsad. Ya, mindahkeun obrolan batur kanu sejen dengan ngamaksud pikeun ngaruksak. Diadu domba kitu depi et impera teh ta eta teh namimah ngaranna. Dina surat Al-Qalam wala tutiqul lahallafim mahin hammazim masya'im binamim. Anjeun ulah taat ka saban-saban jalma nu sok susumpahan tapi hina. Itu hamazin anu sok nyeun kariweuhan masyaim binamim. Kaditu kadieu teh ngadon ngadukeun jelema tah. Kitu eta teh ulah diturut ulah dideuketan. Saur Kanjeng Nabi syarru ibadillah al-masyauna binamimah panggoreng-gorengna hamba Allah teh anu sok leuleumpangan ngadon ngadukeun jelema. Wal mufarriquna bainal ahibah jeung jalma-jalma anu sok misahkeun jalma nu saling pikacinta. Kombayana beureu nya. Sifat-sifat kombayana seperti itu namina namimah ya, ngadukeun jelema. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syarrun nasi dzul wajhain panggoreng-gorengna jalma nu boga dua beungeut cenah ge. Beungeutna aya dua. Ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Datang ka nu kasih ku wajah nu sejen, kasih anu sejen mah beda deui. Wa man kana dzalisanaini fid dunya sahajalma nu lisan di dunya na aya dua. Ya, kasih A ngomongna kieu, kasih B mah kieu sehingga diadu. Yaj'alillahu lahu yaumal qiyamah lisanaini minan nar. Maka dina poe kiamah ku Allah eta letahna teh bakal dijieun dua, dijieun tina sieun neraka. Alhamdulillah. Saterasna lisan oge sami kudu dijaga tina istihza bil muslim. Ya ulah sok resep ngahinakeun ka sesama Islam, ngaguguyonkeun, nyepelekeun, ngahinakeun teh. Kidoh Allah ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Hei jalma nu ariman ulah rek ngahinakeun hiji kaum ka kaum anu sejen. Nya itu ngahinakeun suku anu, ngahinakeun itu kan beda suku sok silih hina itu nya. Atuh kenging cenah ge diwagal ku Allah. Saur Kanjeng Nabi bihasbi mri'in minasyari ayyahqira akhahul muslim. Bisi hayang apal kagorengan jelema mah lamun jalma resep ngahina batur berarti manehna teh hina gitu. Ya. Lamun resep ngamulyakeun batur eta jalma mulya gitu we cekap. Meresep kene ngagogoreng batur eta teh berarti jalma goreng. Itu nya. Terus cepil deui cenah ge. Ya. Ya sapertos dina kitab sulam geus dipapahi sagala. Wa yajibu alaika hifdul udzun minal istimai lal gibah cepil ge sok doraka. Naon ka dorakaanana? Ngupingkeun anu gibah nu keur ngagosip di Bandungan, ngagoreng batur. Keur ngadengekeun nu ngalus-ngalus batur mah da teu semangat eta teh resep. Tapi keur ngagogoreng batur mah rancung-rancung bae eta teh. Tah eta teh doraka cepil cenah. Ya. Cepil anu biasa ngadangukeun anu haram nya naon wa namimah wa sairil aqwalil muharramah termasuk ngupingkeun ucapan-ucapan anu diharamkeun wal istima' ila tagonni tai aya tagoni ya nya teu kenging resep ngadangukeun kana musik-musik ge cenah nya
tuh anu gumat al mauzunah nya lagu-lagu anu non teh kana hate teh nya mawa baperan gitu tah kenging eta teh cenah ge haram nya wa minan nasi may yashari lahwal hadis tadina Al-Qur'an surat Luqman aya di antawis manusia teh aya jalma anu ngahaja meuli kana ucapan anu laga nya lalagaan teh nyaeta jalmi anu seneng kana musik kana nyanyian gitu eta teh kenging cenah ge nya al-ghina yunbitun nifaq nah cenah pada ta aya syiiran nah kan saur Kanjeng Nabi asyiru kal asyiru kal qaul atau kal kalam hilap di bahasana teh ari siiran mah kumaha sebagaimana ucapan lamun eta siiranana matak eling ka Allah ya mangga nyanyian lalaguan anu matak eling ka Allah dianggep muji ka Allah mangga tetapi saupamina justru matak terlena hilap ka Gusti Allah eta nu diharamkeun teu kenging al-ghina yunbitun nifaq ari musik-musik teh lalaguan musik teh eta teh menumbuhkan kana kemunafikan matak munafik cenah ge resep kana musik teh fil qalbi dina hate kama yunbitul ma'u al baqla bagaikan menumbuhkannya air terhadap sayuran itu je sayuran ge dicebor ku cai matak subur tas sifat munafik nu aya dina hate urang ku musik teh beuki subur kamunafikan kitu cenah ge al-ghina wallahu yunbitanin nifaq loba nyanyian musik-musik jeung loba heureuy teh yunbitanin nifaq cenah ge menumbuhkan kemunafikan fil qalbi dina hate kama yunbitul ma'u al usba secara kencai nyuburkeun kana awi gitu bahkan Kanjeng Nabi dugi kasumpah walladzi nafsi biadihi nya sumpah demi zat yang aku berada di tangannya innal qiraata sanyana maca Quran wa zikra jeung zikir yunbitanil iman duanana matak nyuburkeun kana iman nah, jadi keur ngabahas masalah gibah namimah gitunya ngobrolkeun batur ku Kanjeng Nabi dipaparin solusina teh kedah nyeureurkeun maca Quran sareng zikir sabab ari musik-musik matak nyuburkeun kana kamunafikan sementara maca Quran jeung zikir nyuburkeun kana kaimanan kitu manis tama ila sauti gina in lam yu'dzan lahu sahajalma nu ngupingkeun kana suara lagu-lagu atanapi musik-musik anu teu diizinan ku agama lam yu'dzan lahu ayyasma'a ruhaniyin fil jannah maka ku Allah moal dibere izin pikeun ngadangukeun ruhaniyin fil jannah artis-artis nu aya di sawarga qura'u ahli jannah teh diantawisna Nabi Yusuf sareng Nabi Daud cenah ge nya kitu terus terakhir upami urang tos ngalaksanakeun tobat nu kedah dijaga teh nyaeta beuteung nya patuangan kahade upami urang entas tobat teu kenging nuang barang anu diharamkeun termasuk anu syubhat jeung syahwat ulah dugi ka wareg teuing cenah nya bal anisab'i aidon tuh jadi lamun urang entas tobat ulah resep wareg teuing barang tuang li'annahu yuqasil qalba wareg dahar teh matak neaskeun kana hate bade riadohan gitu nya buka heula nya modasim kuring sok buka heula memeh magrib wareg teuing aduh teuas istighfar hese cipanonan eta teuas hate teh cenah ge ai wareg teuing wa yajibu alaika hidul yadain min tanawulil haram nya kitu di panangan gitulah sampean kahade kedah dijaga tina perbuatan maksiat jadi upami urang tos tobat teh kahade teu kenging di kotoran baik di kotoran ku panon ku cepil ku panangan ku lisan kedah dijaga supaya tobatna teh kalebet tobat anu makbul sareng mabrur ari makbul teh ditarima ari mabrur teh memberikan dampak yang lebih baik wallahu a'lam bishawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
ilaik. Alhamdulillah. Amin.